Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat salat sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna salat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh terus siap eueuh buruhna naon heuda kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana nah itu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh Semar ku ayana teu damang teh kembang-kembang ngiring layu dang daunan pon kitu deui malah katebak ku angin leutik dang daunan cinggarupai jiga nu ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang leres atuh ku kituna ieu alam lir leungiteun kudu kasaha jeung kudu kumaha wallah leres kitu kayaanana Sampurasun aceun saha kaula Arjuna aduh tobat teuing mangalingih-lingih kaula nu semakaturan rawuh kahunyuk pangarsa pangaulaan nuhun aceun tingali pun lanceuk kaula nun nganukur empes-empesan parantos teu tiasa lebet cai-cai acan pangarsa Kakang Semar Kang ieu kaula ye tiasa ngawaler kula aduh panyawat naon aceuk anu mawi duka kaula nun pangarsa penak sareng pun anak astra jinga sareng dawala di jalan bieu kudu kumaha kaula nyaritana Ma sembah kabeh hatur ma nuhun jang penak di mana sareng dunungan di jalan kalau resan bade ka dieu Pak ieu dunungan teh aya yeuh Bapak Pak kajeuna mah jang geus teh lebet cai-cai acan Bapak maneh daya geus kumaha atuh abdi diuk sabar jeung tawakal cepet kapunten tina sagala pihak kalapatanana pun bapak lan tina salebeuting ulun kumaula tangtosna oge seueur lepat nabatan laresna dihampura kok Ma ya abdi nuhun jang
tingali Bapak maneh ayeuna mah geus teu bisa nyarita. Pak teu kabujeng abdi meser martabak teh dugi ka kota. Pak Bapak teu bisa jang teu bisa nyarita. Hapunten Bapak abdi hapunten. Dunungan hapunten kalepatan pun Bapak dihampura dawala. Muga-muga we tiasa ngahapunten kana kalepatan pun Bapak. Wis kena bikin pinasti wis kena bikin pinasti kersayang wedi mapak bahya kenal lara ya kenal lara ya kenal lara buku layar neang mana hese pisan tergantina kumaha wae atuh agan pun Bapak teh da lanong sadayana oge terus dilaksanakeun parantos dilaksanakeun sagala rupi lanong boh lanong kampung boh ti dokter kulu bawang sakintal ku abdi di kulu mainnya nu gering siapa dia ngecoy sama beak nama ku akang ieu teh kumaha mimitina kawitna mah panas kaula nun pangersa lami-lami manawi teu moal kateterasan ulan kawitna mah kahujanan teteh ulan sugan teh pilek teh wungkul aya-ayeuna kateterasan bilih pun Bapak enjing pageto ulan ai parantos ka uninga mah abdi sadayana ulah dinaha-naha ku dunungan mudah-mudahan we atuh cing kararuat kulawargana kabeh ulah milu gering anguran singa doa sabab ku unggah jelema oge ieu teh bakal kaalaman kajadian kieu ulah gering sararea tapi lo damel kaula nun bakal kaalaman sumun katerangan ge parantos ngawartosan kulo nafsi dai katu maot dah naon Kang yen sadayana oge bakal kena kuruksak nya maot teh nan kulna teh kul jame teh nya teh eta teh sakabeh iya taku kituna memang ieu teh geus jadi biasa tapi heueuh saha nu teu melang saha nu teu cinta boh aceu kacaroge boh anak kanu jadi bapak da kaula ge baheula memang ngalaman beres marah kaula mah keur leutik keneh keur burei keneh dikantunkeun ku Kangjeng Rama Gusti Panu suwargi ulah muga-muga we urang asta jingga dawala cing bisa neruskeun perjuanganana cita-cita kolot nya eta anu bisa jadi kolot tauladan jadi contoh kabalarea Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam wallah mudah-mudahan itu sanajan Bapak maneh bentukna kieu tapi seungit di masyarakat can aya kuciwana nuhun ulah mudah-mudahan abdi sadaya tiasa neraskeun perjuanganana cita-citana kitu ulah tapi da kaula datangna ka dieu teh lain dek ngalayat nu gering da teu nyaho gering teh kaula teh boga maksud anu tangtu aceu astra jingga dawala cing apa ieu nagara amarta teh sakedeung deui dijajah ku jalma-jalma nu sarakah wallah
jalma nu biadab seolah kerdemam itu budaya urang tereh kali ini ku budaya-budaya dengan alah mudah-mudahan urang tiasa mertahankeun anak lah tapi kekuatan ieu jurig nu ngajajah teh moal kuat urang kajaba ti kudu make teori ai teori na teh kaula nya teh kudu bisa guguru heula ilmuna rek disadap ke di mana geus disadap ilmuna bakal nyaho kalemahanana kaula guguru ilmu teh sabenerna mah kaula teh keur nyadap pangartina naon rahasiana ngan ieu teh syaratna berat guguru ilmu teh guguru ilmu ka eta raja ngaranna teh Prabu Jagat Netra ti nagara awu-awu langit raja-raja kabeh hampir sujud ka eta raja ku kasaktianana taina teh urang teh jadi ancaman maranehna carana kaula dek guguru ilmu ka manehna ngan syaratna berat ngan sanajan bari berat ieu teh da keur kasalametan sararea keur kasalametan negara jeung bangsa tapi kudu ngorbankeun hiji jelema heuh ngorbankeun maksudna teh kumaha lah nya kaula guguru ngan syaratna kaula teh kudu mawa jelema meunang motongkeun opat wallah atawa opat potong dicacag berat teh eta kuran saha jalmina ulah saha jalmina saha kaula nun hampura ka sararea da ieu mah keur kasalametan sararea anu kapenta teh ceuk nyaeta Kakang Semar pisan kudu dicacag ku kaula jadi opat luh tobat Gusti pun bapak astagfirullahaladzim wing nah nya anu borok dirorojok abong hirup karena teh semplek kan tara kapalang aya jelema keur kieu semplek ngejak teu lepat teh agan teu salah keur malabuh katinggang tihang aja puguh we sudah jatuh ke tenggang tangannya cing ridho sararea da puguh keur kasalametan nagara jeung bangsa jeung tibatan bapa maneh paehna mubadir ai kieu mah dipake syarat yakin keur bapa maneh bakal jadi ibadah Gusti nu Maha Agung dunungan kaula ampun ampun kaula nun saya nama kaula heulakeun saya nama abdi heula kan abdi teu tega upami abdi hirup ninggalkeun bapa dicacag mending abdi heula paeh ai kitu mah abdi geus paeh teu nyaho meureun bapa dicacag teu katingali nya Kang dina hirupna ge abdi bakal kagegeloan bakal kaedanan bakal inget wae kana hate bakal bang beung-beung meureun moal nikmat sagala rupa oge ulan tangtos sabab abdi kabayangkeun wae panginten pun bapa dicacag moal tega pasti kaelang-elangan sae keneh abdi heula we paehan ku agan abdi heula we ganah moal tega abdi sakulawarga we paehan abeh teu teu jadi bayangan wae teu jadi bayangan ka abdina kaula heula nulungan keun bae maneh mah pot ulah keun bae mah entong mah sawios abdi heula we mah dan ti ayeuna keneh abdi mah teu satuju keneh abdi paehan heula abeh abdi teu terang pun bapa dicacag abdi teu ningali maneh sanggup dipaehan mangga ai demi nagara sareng bangsa mung abdi panginten ridho demi pun bapa pepeulieun abdi teh mulang tarima ku harta teu boga sae ku nyawa ora mi HP mah bisi teu boga suluh bisi eueuh cai pangalakeun cai bisi eueuh suluh pangalakeun suluh dewek moal tega
abdi paehan ulah jang ulah kan baik entong mak aya keneh rama di Sekar Mume aya keur mulih ari abdi kudu balik ka mana keunena ku kuringnya dituturkeun atawa kuring heula entong mending dewek heula mangga paehan heula we abdi tega lara tega pati tega lain kaula nurek maehan tapi imah pamenta maneh abeh kaula teu boga dosa sok gerak tegerakeun kategaan paeh ulah jang mah sawios mah kana ku kuring dituturkeun pamungkas menta naon maneh dina katerangan natrat yen Gusti modek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa ridho hampura inung jeung bapa pamenta abdi mah siji we hoyong ka kuping heula hampura emak ka abdi hampura bapa ka abdi Pak sanajan bapa teu tiasa sasauran tapi cepieuna mah muga-muga cing ngadangu keneh kujorojo imanah bapa ngahampura ka abdi eta anu bakal jadi lawang ka surga ka abdi mangga mah hapunten heula abdi ngarepotkeun ka mah ka bapa abdi teh ngariweuhkeun muga-muga mah tiasa ngamparkeun hampura ka abdi dia hampura aja lah hampura deh euy sami-sami sok tegerakeun kategaan pae tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu bapatan patah perlaya cang bulan 14 tigenek teu maleuk mah Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan mangga Bapak demi Bapak abdi Allahu Akbar tobat sastra jingga anaki mah hapunten sakali deui abdi mah dihampura aja tuh ampun teuing dawala mangga sajajarkeun abdi mak hapunten mak dihampura dawala da pamenta na aceu Semar Badranaya cepil nama ngadangu ku yeuna kajadian watak wantos Semar Badranaya dudu wong samanea ya hinggih lajeng kaluar nyawa tina ragana lingwang mukswa salirana lingwang mukswa salirana salira mukswa sapisan aduh tobat teuing geuningan ieu teh salaki geus mati ajeg salaki kaula nun Kakang Semar parantos teu aya aduh ampura Kang tobat ampun teuing Kakang Semar tega anjeun ai kaula kudu jeung saha ajeg kaula nun wayahna Kakang Semar dek dicacag jadi opat ku kaula dileuweung dicacagna hampura dek dibawa aduh Dewi Siti Ragen teu emut di bumi alam lajeng ieu nyawana Semar ngajangelek dah leres nepi kaki kumaha bulan cem di mana wujud geus katingker ku hawa nafsu kitu jadina sumuhun bakal ngorbankeun anu lian pangaruh jurig anu nyiliwuri setan Sumar mah kelong anu newo-newo deh leres
gagah anjeun tapi moal aya nu leuwih gagah lintang ti kaula anu geus aya SK ti pangeran yen moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi ka anjeunna Walah. dina jero pengabdian tangtuna oge ngaliwatan hese capek susah payah cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan ma bener anjeun teh geuning istri nu sajati Sumuhun. kasih cepot kasih dawala teh anak sampeuran lain anak tegas tapi kanyaah anjeun luar biasa dibawa ku bapa sangsara ridho jeung ikhlas teu ngarasula anjeun bari anjeun teh anak raja Sumuhun ulan. Istri soleh. waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya kalayan izin pangeran ridho pangeran kodrat irodat pangeran pitulung pangeran cager aja tobat teuing teuing Arjuna nepi ka kitu-kitu najang anak king astraji ngadawala anak majang eueuh dunya kinasihan mak teh nyaah ka mararaneh teh jangnya ge ka anak sampeuran mak dek balik ka nagara mak dek minta tulung kumaha carana pikeun mulasara mararaneh Allah tenan wa istri. bapa maneh geus dibawa rek dicacag jang kudu kasaha mak kudu kasaha minta tulung sampurasun Aya saha wa istri. satria ulah sah kasampean ngaran kaula laras Dewa Nur Cahya Walah. Eta. Dewa Nur Cahya urang mana cing saeutik gede na anjeun teh kapependek kudu jadi salaki saeutik gede na meureun anjeun teh aya nyerep ilmu Walah. tinu jadi salaki paningali batin anjeun geura gunakeun saha cing ieu kaula Sira tobroskeun paningal teu mah. hijabna eueuh-eueuhkeun cenah muka sapa hartina cenah tobros paningali anjeun ka kaula saha kaula nu sabenerna Cing. Dewi Siti Ragen watek wantos istri nu sajati saeutik gedena parantos nampi ilmu panemu jampe pamake ti caroge eces jentre pertela ngemang bolet yen ieu teh salaki nu sajati nyata Semar Badranaya tobat Dah. ya aki-aki tebat ngaheureyan ka kaula nanaonan ya teh ih Pak. Pakai cewek detik sekarang. anak korban deh kumaha tenang di dia diuk mah nanaonan ieu teh aki-aki teh geus heureuy teh kaluwihan teuing Ngarerewasna. ngorbankeun jadi anak tenang kapan urang teh eueuh deui pamuntangan angin kana kodrat irodatna Gusti nu kagungan urang sadaya kana Rahman Rahimna Sumuhun. can waktu nak maneh balik cepo Dah. Eta. bisa so teh nyawa na abus deui lamun utuh deui ieu wujudna Beres. he daging geura patepung di jeung daging kulit patepung di jeung kulit getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat waras teu maneh jati-jati teu makaning waras kalayan izin anjeunna cager maneh Alhamdulillah eta ngulisik deui. aduh tobat deui nuhun panutan calik Eta we kulan. nanging kumaha itu wujud salira dicacakeun bae da itu mah kurung panu penting mah eusina Dah. Leres kulan.
Geus hirup geus ari silaing paeh keneh aya nu paeh nyonya jangkrik manya nu paeh nawar nu paeh hayang bawang nya udang aja udang aja lah mak terus budak budak mak ya saya tanya ku maneh eta emak buka rerendengan gitu seperti jeung lain muhrim nya seperti nu geget lah naon tinggali emak dulu emak rerendengan jeung bolon hayang kaberondong mak dawala ka mana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim ka mana ini teh Arjuna teh ke apa jang nu jelas merek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu ke ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha sih Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mak cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora juga saya kasedih muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mak ieu teh bapa maneh salaki emak jang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh seberapa tahun cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Busser penelitian kronologis mode kieu teh mak bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mak di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala di paehan mak kawin deui aya permainan mak jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa bener lah ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu termasuk perselingkuhan ya jadi tidak boleh jangan sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisna pangna nyaah mak teh jejeritan minta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeul mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mah teh kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku emak teh kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak
nyaeta maneh astaji ngajeng dawala gitu mate kaluwihan maneh teh dicagerkeun teh ku ieu syariatna jadi mate mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mate jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu ma wilujeng sasonoan sareng budak ngora pada bulan madu pendek abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak ma parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leuletik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leuletik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun kacicingan kuring ma moal ajang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hati aya di dia nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam benar Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh putar lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya benar Kang lah amuan sampingna buka ciri Bapak urang mah boga ciri nu mandiri benar punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak mainan bapaknya gila mah hapunten mah nepi ka nuding goreng abdi wajar ja teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi is ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur dilaka kabongohan bangsa urang ieu Wah, kabongohan ri. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu
anu rek nyurik na urang tewak Bapak uningati saha Culik rek ditewak net. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna Ya, monitor. tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir Gitu hanya celangan ya nama. nya da lain sagering-geringna cek aing oge Percayalah ke Bapak. palingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima ya da pisang na make dikotok Dipangbuburkeun ku akang ge beak. Teke lagi. si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah Kuya Eupeul bari teh. nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing dilebak sirahna mapakan mega eta Kang. ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu Eta ngamonitor maka. leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing Wah, lang. sakitu jak moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kantenan mak kaula nun nah heureus cai mah Kerata tahar gitu. maksudna bakal datang semah ka dieu nah heureus cai mangga kaula nun lah naon kapiting itu kulub Da boga kapiting we ti saha mo. rajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet Anu di bedo. eta teh Anu di bedo ku bola geuning baju. ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit Lain ku mati ketingalianna saya teh. bade naon Bapak teh urang nyalukan dulur Bapak pindah ka dieu pindah ka dieu Carana nya SMS kolot mah. naonana biukna pindah ka dieu Pindah da geus montok. lah pindah ka dieu lah pindah lah Pindah. Loteng geus angeus. maksudna Gerak pindah. lajeng ieu Dewa Nur Cahya Tuh. meremkeun socana rap sidakep sinuku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa Iya iki. nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna Walah, iya inggih. anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna ka tumaritis mawa cahaya opat warnana beureum koneng bodas hideung Beres. putih kuning abang ireng barang ngagejelik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri Wah, itu miri nutuk leuwih teh. nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Nu biruan temannya. Pak ka dieu majuna nah jaradi jelema leuh Nah, satu geuningnya kan. Sing barun saleh. wah startek teh teh Nya. Incun ini anu teh. Wilujeng Sumping, yap, Sampurasun, Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya keajaiban gitu. Wilujeng tepang deui. Sanajan urang papisah, tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa.
sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh maraos teh nyu kopi mantul sang rokok garcok ci kopi mantul deui saha ieu teh kula bapa maneh Eta Bapak abdi ngaing teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king astajinga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh lieur Wilujeng tepang deui mangga lingi aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya geuning nyaho apa we kene tadi Wilujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jan dawala salamet mangga lingi Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi wah ayeuna mah Pak ya loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamu naon Tuhan ngabela nandangan katungaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun ka pungkur ngaon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kalima pancer lain haji dari luar biasa ngimpi aing teh lain ieu teh dawala aya keajaiban kieu kan kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku sireng ilmu papat kalima genep 7 8 ciwit kakaknya benyeng lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu papat kalima RW 3 papat kalima pancer gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu nuhun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga
Asma jeung kaula gera lantik ayeuna. Doh eta. Wah. Si horeng raja THT. Oh, janya kameureun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate. Jurungkeun ku hate. Dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate. Kumaha hate. Eta nu ngajongklokeun teh hate kan. Hate kusut nu jual begang. Wujud dek gerelut kumaha hate. Sagala rupa ge kumaha hate. Oh, cing jadi guru. Amin. Jadi ilmu kan. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung kaula. Eta yep. Pingaraneun anjeun gumantung kana warna. Pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu. Nur Geni, Nur Bumi. Dupi apa? Pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Geramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig jeung geuning sakti. Wow. Akang Kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna Bapa tingali. Nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa euy urang. eta ulah bapana. Kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awau langit engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awau langit. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima. Karunya Bima ayeuna dina ema salametkeun. Sangeusna di mandian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul. Siap. Itu cenah nongton di ditu di. Jadi Nupayun, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Aya abdi Nurulung. Atawa lurus. Nurulungnya rinit. Alah. Sia nurus tunyung. Pantes. Dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna. Bener. Gara buru-buru datang kitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamangkeluh. Siap. Ayo. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe gitu. Oh, gaji we kitu. Oh, ai gawe teu. Gawe henteu. Hayang busung. Oh, Eta dageul. Nya. Siap banget. Ayeuna kaula bade mios. Pot, dek milu ka bapa nu mana maneh? cing. Ah, bingung ke bayu aing. Dia cing. Pengilu ka mana, Kang? Pilih hiji Di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit. Panggedena duit. Anu rencem, Kang. nu rencem meneh. Abdi mah rek milu teh ka nu reuncem. Ngara teu susah. Teu susah. Ah, kuring mah kumat tugas di pancer we. Geus milu jeung kaula. Ageni. Saya. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah ya gangguan di jalan. Hayu dit. Mangga. Mari kana elap. Salametkeun Arjuna. Dah.
panggil. Tersangka teuing Bapak aing. Benar Kang ta eta boga bapak Mak ngehep-hep we. Luar biasa itu Pak kejadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. eta Salat. Daya deui Kang. Akang bisa sholat Maneh mah Geus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. sholat Kan geuning. teh jakat Ai maneh tara-tara teuing atuh. lain bener kedua teh jakat Terus siap eueuh buruhna. si eta mah. kudu bukti wae buru-buru teh. Kudu buru bener Naon? Heuh kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana. nah itu itu teh mah heueuh Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Ai janji dekul mah eta mah tuturut muning. Muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we. kana mah dikepung Apa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh. Sok supaya kahartieun. Ai salat teh tugasna aqimus shalah, adegkeun salat. Lain laksanakeun tapi adegkeun. Maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun. Nu hese digampangkeun. Contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower. Adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau kalau na telepon anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai ceuk urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu menit jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara jakat eta anjir pulsa teh jakat tara sodako tara nyieun kahadean ka batur tara nulungan kumaha lamun dewek daek sodako daek jakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas eta boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureun jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun Agama paling suwe dijual. rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa dikeureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas
apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngebulen maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini Tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-reng siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileunglem teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur sok ayeuna mah urang gawe we salametkeun nagara salametkeun pamimpin urang nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik Gusti geuning teh Bapak Panglima semah kapihatur Bapak Komandan diuk salamet geuning kurang teh tingali aya Bapak Komandan aduh Gusti mana we teh sanes kopi anan mana we sakarep alhamdulillah sekretaris PBB nuhun agan abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng wah pejet rag-rag kana batu diuk wah teu pejet agil nuhun agan dialungkeun ku saha ku jelema ulah wah jangkung gede wah gitu saha mata teh jangkung urang mana urang negara awu langit patih awu langit awakna meber saluhureun agang sakedik awakna teh jangkungna non teh Asagi itu mah ya tuh. tatona dina bujal percaya Atau di tapak kurisan. eta teh jelema teh keur diincer kunaon sia ujug-ujug ribut dek ditewak ku abdi eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira peuting ge ngalanggar sia ngalanggar naon lumata kudu apa kana ilmu militer strategi militer eta teh mangkeluk teh ulah waka ditindak engke maneh harubaka bahaya lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta perbatasan ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan luar batas kene Kang jeung ulah ditindak heula belgug kudu apa kena hukum militer salah lepat atuh abdi Sinten menang palang menang palu ya lewat bangsat oge bisa sote dihukum hiji bukti dua pengakuan tilu saksi da ieu mah teh ngaku saksi bukti pengakuan ya. geus ngaku naon parantos ngaku yen peuting engke teh bade nyulik ngaku manehna beureun ditekan ku maneh nah mah sieun ditekan ku abdi mah
kan dicicak. ngamanena ngaku utusan ti awawu langit Bobo dicicak inung sukuna. maneh rakyat ngayakeun tindakan laporkeun ka berwajib ulah main hakim sendiri Ulah janji. ayo nu leutik serba salah Bisi kami yang belit kablit. sidik kuring terek niat bener niatna bener tapi salah ngalanggar hukum Salah kaprah. artina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum Dikik balik dengar. Nah, kado. aya kadua mengenangkeun Bari baeut itu. aya kadua rarato Aduh. na kudu kumaha aing hirup Oh, mun ditengah dukung kada pada hati nanya aing teh baru dengeun-dengeun si age ka aing Tadi dukung si Mahmud. sumuhun rumaos saya agan tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora Iya. Ieu man bangkong pan. Nah balik deui. Naon? nah geuning balik deui keung Rasa gua batur. Bawa batu. nah keung sabab dia hareup aya nu ngaresek Eta babari balik cenah mah. Di papagahan deh. kacanakeun abdi teh ku budak ngora saha ngaranna teh Nur Cahya saha budak ngora ngaranna Nur Cahya panginten karek 20 tahun mah Ah, budak ora pisan atuh. ngaranna Nur Cahya kabawakeun budak ngora eta wah eta mah jong ngajak gelut teh ka batur teh maneh cenah rek nyulik Raja Amarta nya eta teh salah bejaan jelema kitu teh da abdi teh apa gaul jeung kaula tiba heula tapi sia teu nyerep-nyerep Aku teh apa? duka kumaha dibawa kana kitu mah bodoh abdi teh duh Bodoh karena hukum masih teh. da ieu wiwaha teh duh Oh. Kudu boga wibaha teh etika teh. ugu manehna nu teu boga wiwaha mah kaing ibu sora me Teman da baheula atuh. Da baheula atuh. ngaranna teh Nur Cahya budak di mana ai kapungkur teh teh budak teh di abdi keur leutikna teh Nya dikukut. diwarah ku abdi tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna Ayeuna geus dewasa. panginten sakola di luar negeri pinter teh kan Eta teh saha teh eta Dewa Nur Cahya menang beasiswa. jenius kengeng beasiswa teh teh sareng beas beureum leuheung teh leuheung Halus teh. Bapak kepanggil teh halus. Halus sabulan teh pagi teh. polontong nganagan waniana mah waniah dengan polontong Pronto unggul. cekeng ieu cek abdi gede gitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu Aduh. ulah nyanyahoanan sabab di urang teh aya nu berwajib eta cenah Gatot Kaca teh kalah kasorana gede gawe eueuh Gaji ceuk saha teh eta ceuk eta ceuk Dewa Nur Cahya Sorana ngomong gitu ka kaula bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung bener eta teh dawala si dawala mah harita teh nuju kiih si eta masuk nyilakakeun euy di mana mangkelukna palih ditu bulan ini siap nah teteh ngadukeun. pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali Yang we. ulah aing we nu diaradu teh keun manehna antep Sekali-kali bener. Oh, nggak gombrang ya. Oh,
di paling mana je mana dialungkan ku aing je pokoknya bisi loba batur bantuan aing siap ku sih sun gokong kaharepkeun percaya aing mau jangkrik awas sing hati-hati siap lu sih Bawa jangkrik tuh. saprap tanepun Gatot Kaca sampun kemudian dengar wala di luhur datang negosi mau anak Japati gitu wah nyonok Japati Ponggawa anda apa wah itu oh iya suaranya gede wah suaranya Tahun suara itu. sopo haranira nanya ke kaula weh gini si itu ketemu lagi nya wah di mana si teh teh ku aing ditotokeun teh sugan aing modar orang mau colena rag-rag di warung nah hati mawa kerating deng di jagoan ku aing mawa bubur ayam bubur nah si teh bubur mah paragi cangkeng kayak gitu bubur gitu bubur ayam bubur memaut Atuh mau foto lontong. maut mah gugur maut cing ai gugur mah ngabeledug jelegur jelegur ngabeledug mah jurig saha ngaran anjeun ngaran kaula Jabang Tutuka wah kesuarta Jabang bayi Jabang Tutuka Gatot Kaca Gatot Subroto Gatot Kaca Purabaya Puru Kuntul Karitungu Purabaya Kancing Jaya Kancing Cetet kancing carikeun ngerikat gitu akhirnya nakis lebih kapas gitu boy mata kena ngerikat aing Kancing Jaya Krincing Wesi Krincing Wesis besi Krincing Wesi Arimbi Suta Arimbi lapar kayak beres refleks gitu aja percaya lebih kapas we Arimbi Suta Bima Putra refleks gitunya lebih kapas we itu Bima Putra Badalungan Badalohor cepet gitu lebih kapas we Ya kita cepet. wani marang aku rawani dening ngopo acan alah dengit coba maju kurang ajar ayo pada geuleuh ti tadi kene aing kasih aja jadi jeung si Huis eta mah saha ngaran sia ngaran kaula saha Semar Suta Semar Suta Siti Ragen Suta Siti Ragen Suta Jokowi Bagong Astra Jingga Cepot Sutisna Abdullah Uned anjing lo baru baca ini aja modar sia
musik sia modal sia Ya itu. anjir bisaan euy Oh ya gitu. letik-letik iya anjir berat euy Berat. alah Berat. wes Berat. ya woi Aduh, eta anjir Rika teh kita teh apa? sangka euy Tukang ulin atuh. woi sok sia alah gelo aing ditotong Aya naon? anu woi what Lieur kan. Bebas. ini digawang kacida sama jenggeuleuk kayaknya oh what what alah lieur euy Mau teu ulang. boa gay sia teh. Homo sia nya. Pek anjing pek. Homo dititah sia mah goblok. Mau diasongkeun. Dah bebas. Ampun. Mau diasongkeun. Dulu ya ini Kang. Terus saya ngingking. Eta tetengeulan Kok gitu bulan bangsa naon si Gatot Kaca. Woi. Penastik kersayang tumampa. Iya. Leungit Senopati Dadia Dewi Gedeng Permoni. Ampun teuing Gatot Kaca. Curig awewena. Waras. Gan, ya. Dong. Lebar agan. Awak. Awewe cacageun. Awakna memulus. Awak nama bodas. Kumaneh we tuh nya? Agan heula. Ampun. Makin jadi buat agan heula. Kunaon agan dari tewak? Alamat nyaho. Dek lompat ka mana tah awewe? Stop!
rasakan sia penasti kersayang tumampara Duh, iya iki. ieu patih nagara wau langit dijama ku Sinatea lengitan perbilang tanpa kerana jangelek jadi lurah togok tejuman Iya iki. Ya. Wih, Dituntun ku cucu. dasar tukang lolodok asal dunya paduli picilakan oke tuh sedaya-daya upami teu kieu apan urang teh sami-sami tugas wah, sampai kepentingan itu. sadaya-daya nyangakeun upami lepat naon hukuman balik bisi kapangih ku si cepot sia disiksa ge teu pinodam ini ucing-ucingan jurig ieu. Tapi kalau meski itu tahu ucing-ucingan. Satria gening ieu teh Raden Gatotkaca ngomong naon sia ka kaula bener sia nyebut gede liang irung ke saur saha ieu teh tong tadi aku kaula lain Gatot Subroto tapi Gatotkaca oh si cepot nu ngadukeun nya Geus masalah deui. si cepot nu ngadukeun cepot pot Kang, itu di saurang. cepot Akang di saurang. sawarekeun datang sieun Dola Abdi, pamulikeun udun abdi aya agan abdi aya nah itu sekolah pemulangan nana pan gede. kebeneran si dipayahan ku aing terus ini si cepotna pantun aya sidawala gerepek calukan ku agan Koskan bodoh. ulan nya aya geus sarua jeung sia aya Koskan bodoh we. urang teh sanes domba tong diadukeun ku nu laleutik anguran urang sadayana cingasuh anu laleutik supaya maranehna araman tarang terem ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharapkeun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah apangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah kasawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin langitan kuring langitan dikamanakeun yang dikamanakeun gencelang herang cika huripan dileuwih sifat tahunan widadaring turun mandi lumung surtika hiyangan langitan kuring langitan dikumahakeun yang dikumahakeun dongeng endah katumiri tarajing langit nu asri direkan napa pantuna kiwaringan kari ngarangan Gusti
Gusti Gusti kiwaring gunung Balestir natingan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring gailan